Zaman budak nepikeun kabudakan ieu jalan masih keneh butut. Poe ayeuna mah ngahajawe ieu mah jeung salaki teh jalan-jalan sambil bernostalgia. Heueuh cenah meungpeung cuaca cerah tinggal hayu cenah urang jalan-jalan meungpeung budak jeung ninina. Tah kieu ari geunahna deukeut jeung kolot teh lamun ka mana-mana teh bisa nitipkeun budak. Teu bener nya budak teh. Heuh da ieu mah ku kituna mah kursa kedap kitu kursa jam meureunna. Heuh inget baheula keur zaman budak kitu keur zaman sakola ka dieu teh menikat mineng hampir unggal poe meureunan ameng ka dieu teh. Matakan hayang ningali cetea jalan ka dieu asa geus lami pisan kitu tara lewat ka dieu. Tuh geuninganan pas ningal ka dieu teh ieu gunungnya meuni entos diubrak-abrik meureunan ku galian tapi katinggalna mah da ciga tos ditutup kitu da ciga henteu beroperasi. Pas ningal jalanana teh geuninganan masih keneh awon cetenya ari sugan teh entos diperbaiki kitu ka belah dieu mah. Jeung inget keur zaman dagang kitu ka dieu teh meskipun jalan butut ge leuweut lewat we da kumaha geuninganan ge usaha kitu. Heueuh nganter-kanter barang pan paket kitu COD-an teh. Pan kapayun mah kitu abi teh sagala dagang teh, dagang buah, dagang acuk sagala rupa di COD-COD-keun kitu. Nyanya ari kahirupan mah teh aya nu terang kitu padahal abi keur jualan teh menikat payu kitu meniti mana-mana nu order teh. Aya antek sakali posting dina sosial media nya berebet langsung nu pesen teh. Ngalangkung ka belah dia teh geuninganan ieu teh naha cete ieu teh ciga tempat domba anu ketangkasan teh ya. Saur aa teh nya panan cenah ge lomba anu ketangkasan domba Garut teh ti payun teh di dieu. Nya da ari abi mah teu kantos ningal atuh da ngajak aa oge hoream cenah ti payun teh. Balik deui kana judul ternyata ieu teh tuh alhamdulillah geuninganan jalan palebah ditu teh entos aya perbaikan tinggal tuh katinggal aya pelangnana mah. Mudah-mudahan we atunya kapayunna mah jalan Sukaluyu teh tiasa sae sadayana kitu supaya raoseun.